Aya di dia di Bereman, di Konengan aya, sekalian kemah kusia jahean, karena buuk koneng, gerak huntu, aya di dia jelma nu huntuna koneng, cik eta ibi lamun jelma huntuna koneng jorok ente, te jorok eta teh ajaib, ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng, sok bisi teu percaya ketrok eta huntu nu napal di euceuk. Eta huntu nu aya di ece koneng atawa tulang. Oh. Jadi lamun aya jelema nu huntuna koneng pasti gugusina ge cikur. Carehamna laja moal salah. Halo ibu bahasa aya nama barudak geus lain turutan non anjing. Sok aya nu kitu di dieu. Bebel sia kehed aya. Eta tadi mah ibu abdi da sugan terek aya nu ngajemput di ditu caket polsek. Eta aya pemuda ceger make tato kencakatuhu leungeuna ari di udag soang lumpat dajan cilok cek beja mah urang Cikakak alus ngajak sholat di ka babaturan teh ngan eta bahasana anjing cenah sholat heula cek balada teh di mana anjing eta di masjid anjing jeger tiluan berjamaah ka ari jeger nu hiji jadi imam jeger nu dua jadi makmum ari pas rek uluk salam eta jeger teu bareng nu hiji ngalieu ka kenca nu hiji ngalieu ka katuhu jadi paprok tempok pas nu saurang assalamualaikum cek nu saurang deui teh melong anjing bahasa kadejang komo ieu mah budak santri rek boga kabogot teh bahasa teh nu alus ulah jiga jeger di Pangandaran ori bahasa di luhurna meni assalamualaikum WRWB ari kahanapna bahasana neng aing bogoh ari awena teh sok update kapan ayeuna mah da kitu geuningnya boga HP teh udang tipeting lain sholat lain wudu nu wayuh dicekal teh naon lain Quran HP gaul aya nama boro-boro para pemuda aki-aki ge nama geus boga naon keur ngaji BBM-an aya nu kitu aya keur ngaji update lain ngabandungan aya tah matak aya nama loba jelema nu boga HP tapi salah ngagunakeun HP lainana kapan keur nguruskeun HP geuning jor-jorkanana udah mulai HP merek nana boga pamajikan nomorna aya HP na aya der SMS-an jeung pamajikan batur sok aya nu kitu eta teh keuyeub apal keuyeub ari keuyeub matana sok mencerong ka hareup ari lempangna ka mana ka gigir eta teh keuy puguh-puguh pamajikan ge hayang ngeunjajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh sok sing tarik puguh-puguh imah ge aya lawang pantoan kalah ngajeleng tina janela eta teh puguh-puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek nu kitu mah lain kuyup astagfirullah kuyup mah tara momotoran cok nah itu kuyup disarwakeun jeung ojek pengkolan di abdi ieu mah ya lo pedal teh ya teh da beda provinsi kita ieu mah nya Jawa Tengah da kitu nya paku di desa bahasa Tara Sarua di kampung bahasa Tara Akur di abdi mah di Pangandaran nu kitu teh ojek geuning di dieu mah nu kitu teh keuyeub Allah sok komo ayeuna tadi tah ibu cek bapak kuwu masjid teh erep 2, sabaraha luar biasa tapi ternyata abdi pernah ka dia ka Brebes bu ka Pamedaran pernah jadwal eta ngalangkung ka masjid keur bulan puasa ternyata nu asup ka masjid teh para pemuda nama langka nu ngalora hese eta we pemain inti aki-aki nu geus tareh modar ngahudangkeun eta saur dina speaker ge geus teu puguh pok-pokanana nguningakeun ka sadayana ieu waos kantun tilu paur pedul kala keeng nu hudangna ge dedemit nyaoteng si abah eta meureun ngahudangkeun teh alus make rompi Gusti naon eta teh kopiah topi atau baret eta teh astagfirullah diilik-ilik si abah eta teh geuning makhluk metik kunaon disebut makhluk metik si itu sabab berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong
huntu awah lempang ngeureuy teu beda jiga motor mio awah gigian tapi maju. Halo saya teh batur moal nu bogaeun mang eta jaket kitu teh teuing menang mulung teuing ti mana eta yuk masyarakat kepala desa Cikakak aya nu kieu senalna mah alus gaul geura Kang. Allahu Akbar. Si ibu bapak sadayana masjid kade ibu yuh komo-komori cenah ngonang mamah dede halal biang halal wah kade bisi ka mabruran puasa urang eueuh ece da mabrurna ibadah malain pada ece kudu ayeuna kompak ngaji di dia hadir ari balik ngaji teu diamalkeun ilmuna juga nu nya alus ditariung datang ka imah mah dibabetkeun bener gitu. Oh ayeuna ditiung lu pada keur ngaji datang ka imah elungkeun diganti ku singlet ata kitu ibu ayeuna mah dunia teh semakin nini ge make calana street bujur leutik diacrit-ancrit lila-lila ka pacirit ada gaul ayeuna mah nini zaman kiwari mah ningkah sok make legging sok aya nu make legging legging teh calana lepet gegeren anjing. Ya Allah make baju sekwilda sekitar wilayah dada leungeunna lurah luhur sabelah arokna bupati buka paha tinggi-tinggi teu beda jiga jablay di Pangandaran aya di dia jablay aya sengseong apal teu ibu sengseong jerkut apal jerkut 15.000 toto jer dina jukut. Ya ece kahada dikemas diri teh tong keur ngaji wungkul sabab barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa. Oh si emak geura geulis dikemas mah ditiung teu apa romeheun cik ibu lamun awewe ditiung wae sae awon jawab sae awon piraku keur diangir dititiung manya keur dikeramas dititiung terus sing nepi uteukna kadenya. Ibu nu gareulis ieu kahade manfaatkan ibu yu abdikeun diri ka Gusti Allah ibadah sing ningkat masjid lebetan sokang abdi mah tidak mengharapkan bapak kepala desa Pak RT bapak-bapak kompak ngaji ayeuna lebih 100 orang dur waktu subuh ada panggilan nada dering ngalangkungan adan bakal aya engke di masjid nu berjamaah sakieu bapak-bapak keur ceuli Pak RT na ge duka teuing. Alhamdulillah abdi mah bangga tadi suruh Pak Kepala Desa alhamdulillah cenah Bu Haji di Cikakak mah berjamaah tiap masjid teh disiplin da kabuktian dur waktu lohor beduges di masjid benar dur waktu asar kohkol geus ditajug benar jadi nu pangheulana asup ka surga na ge bedugjang cek bedug teh bye-bye Pak RT eta bedug rek asup ka surga ari RT ngepluk we udu di sawah. Kahade bapak yuk tong ayeuna kahalangan ku hujan ku leueur lamun leueur kantun nyanak lamun poek nyanak batre lamun hujan nyanak sok ibu lamun hujan di payung ke masjid ulah tuna we di luar payungna mah tong sok di payung ke masjid ijem atuh teu galib jeung batur piraku rek nyong celor di tengah di masjid di papayung. Ya kang kupingkeun di masjid teh bapak para pamuda aya nu ngadagoan bapak darajat jumlahna 7 likur beda jeung imah ece eueuh bapak darajatan mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid naon maneh ngajawab nih tarik bari salah balikan deui mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poe kebari leueur teu paduli kajeun teuing sok da pantes ibu atuh mesing ngeyong-ngeyong budak ge maca eta teh reku sholawat ayeuna mah da usum sholawat anu ieu geuning Bu nada India tapi disolawatkeun nya nahnu jiranum
haramil isani wal hasani. Bisa orang apalonana tarik Bu isani wal hasani tos ngan di abdi mah baru sok diheureuikeun teh cincang keling manuk cingklung cindoton plus kakolong bapak satar bulanong abdi tuh bisa lagu India bisa nage lagu pop Sunda hararese bahasana da abdi mah orang Indonesia keunah tenan naon oh ngan ulah ari sholawat ulah sok nyebutan ngaran artis aja Shelly Marcelina Roy Martin Ahmad Albar batur mas wali wasalim dah wa ikang Pauji Ico Trisnawati Ita Purnamasari almarhumah Waniko Al-Fatihah paes ini gardilana udah ayo nama gitu sok inget kamari barudak diniah gerai ibu eta kenaikan kelas da sholawat di marawisan di hadrohan bisa eta geus karaoke gerabu nu geus tepuguh teh da sakitu ge untung aya kabisa daek tampil ngalaguna teh mimpi buruk semalam aku mimpi bujur pahili jeung Neng Leti nu urang Wanasari dicabak bau tarasi ayeuna mah da usumnya usuk ayeuna mah aya nu meledak geuning Bu sholawat anyar teh naon komarun tapaleun da yoge komarun sidenan nabi komarun wajamil sidenan nabi wajamil mau dihartian kenjang tahun isuk bisi tengonang deui ibu anak itu beri pendidikan sok nu saya mah makana lamun nyontoan budak teh ibu wiridan ajak ke masjid ku bapak aos Al-Qur'an da ayeuna mah moal hese mapatahan ka budak teh ibu itu rek mana tuh ka ditu rek balik teh wa jalan dapur ayeuna mah ibu sok ibu didikna wa bil Quran anak itu beri pendidikan sina bisa maca Al-Qur'an ayeuna mah da moal hese ngajarkeun da ayeuna mah aya Iqra nya beda jeung baheula masuk ngahejah nya Bu nya baheula mah ngahejah ka budak teh mapatahan be jabar ba pe jabar pa sin jersi ya jabar ya bapa sia itu baheula mah ka pesdu dal pesdu ali pesu sin jabar sa he jabar ha kudu usaha ayeuna mah Iqra modern ababa inu kitu atata bitati sok ibu jangan hanya anak untuk bisa baca Al-Quran ibu ge kudu bisa kudu hafal kudu dawam macana sabab Al-Quran teh nu bakal nyaangan engke ka urang di mana dikub ibu bade dikubur cek ibu ari dikubur poek henteu tuh geuning nyaho nu geus ngalaman dikubur mah ieu nu ngajawab teh ririwa sugan teh nu nyang hunyar nyarana dina tihang teh lain ririwa apalan geuning poek berarti teh nu keur hirup kadua kalina ada abdi macan apal ece duka poek duka henteu da can ngalaman dikubur can maot kulantaran si itu mah geuning geus paeh apaleun cenah poek tong didareuketan ece itu teh ririwa wilujeng wengi ka ririwa jung ece engke balik ka alam masing-masing ece nu tadi nanti makam jung balik deui ka makam urang mah ibiti lemur urang balik deui ka lemur nu nyaangan amal urang nu moekan dosa urang ngan bener ibu urang dipoek dikubur teh piraku teu poek lamun teu boga amal nu maturan mah sedengkeun dikubur teh ngagoler sorangan di luhureun taneuh tukangeun hanapeun gigireun balik deui ka asal ibu baheula diciptakeun ku Allah tina naon tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah da can maot urang na ge astagfirullah engke mah balik teh ka imah ibi
pan ieu harirup keneh imah boga geuning kalah rek ngaliang kawas jangkrik. Astagfirullahaladzim. Mun si itu mah nyajung balik deui ka taneuh. Allah. Apa ibu yang pantas kita bawa mati? Makanya ingat di dunia jangan ada yang mesti kita sombongkan. Jabatan sekalipun palang hiji palang dua geus we urang mah palangkakan lah. Nu ditilai ku Allah mah hanya iman dan takwanya orang terhadap Allah Subhanahu. Dunia rek melaan moal jam makana boga motor teh tong sok dipake sombong. Kadar boga motor enmek bari menang nganyuk. Kalah nu puguh manyiksa diri. DP 2,5 juta ladang panasan ti batur meuli motor. Maksakeun menang nganyuk DP 2,5 juta setoran 500.000 per bulan 5 tahun ngampleng. Ajaran kasiksa diri Kang. Waktu setor can aya duit dahar teu mirasa sare teu tibra digas motor kalah nyiniran kanu boga setoran disadakeun kelaksona kiri dit bedul agul ku hutang hirup eta nu kitu ibi rek dibawa maot moal rek dicanak maot moal tong panasan ibukeun nu batur eta mah urang mah mangpaatkeun nu aya syukuri nu syukuri apa yang hidup adalah tuh arapal nu sakala TV mah ibu sakala TV tara alhamdulillah abdi mah cadu umur-umuran can pernah lalajo TV paling ge ngareret 3 jam syukuri apa yang hidup adalah anugerah menjalani hidup ini melakukan yang terbaik jangan menyerah raos henteu tuh awas yang nyebut henteu rasakeun eta nu nyebut henteu teh nu teu begug sok fanatik ka batur nek kitu-kitu ge lumayan ece piduiteun tapi cek mang kakak cek mang Kusna tadi cenah cenah tubuh aja sing ikhlas we da nu ngodang lagi abdi anggap we cenah dulur apun tanpa Kusna keur kieu mah dulur baraya da abdi mah usaha bayar we apunten da dipikir-pikir mah atuh ibu ieu teh abdi teh kuduna mah lain ka dieu ayeuna teh kuduna mah ka Karawang kunaon abdi teh init ka Karawang sanggeus dipikir-pikir abdi rek naon ka Karawang eueuh nu ngonang liar ento boro-boro cek abdi ge liar piduana ibu ti sadayana bapak insyaallah abdi diten injing bade terbang ke Malaysia kesan gaduh wargi di Malaysia bade syukuran sunatan si Upin jeung si Ipin itu dah mau balik bohong mah dipercaya wae adalah ibu bapak luar biasa. Apa yang pantas kita bawa mati? Bukan harta benda, bukan intan emas dan permata, bukan anak yang tidak soleh. Komo nu matak-matak jadi ngamalaratkeun diri di dunia di akhirat. Nu bakal dibawa maut eueuh deui iwati amal urang. Kapan nu modarna oge urang lain soleh. Jadi nu dibawa nage amal. Lamun ecek maut mamawa amal soleh, giliran soleh maut soleh rek mawa amal saha? Soleh oge akur hayang babawaan watir mang soleh ngegel curik ming piut ditanya ku Gusti Allah soleh ku naon curik teu mawa amal maot kamana amalna dipaok ku Gusna soleh nyeun deui ti nol nu dicanak mah amal urang naon atuh abadi nu bakal nyalametkeun di akhirat ibu lain dunia lain harta lain banda tapi hanya satu kalimah thayyibah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sok ibu makana waktu ayeuna silahkan ibu bapak tampilan boleh beda tapi akidah kita jangan beda tetap sama la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sok ibu berdikir sadaya sasarangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sadayana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah keluarkan suarana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ibu angkatkan curugna sebatkeun lapan Allahna tinggalikan tanda wahdan
sifatil afal daya hak nu wajib diibadahan hanya satu Allah sebat Allahna Allah 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 ajib ya Allah berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah luar biasa manfaatkan ibu lame berzikir kurang masih terjaga tina tidur anggo berzikir angkatkan curugna sebat lapan Allahna ya Allah Allah ajib ya Allah Rabbi inni yada sifatil aliyah qaimun bil kina uridu atiya angkat deh curugna sebat Allahna Allah ajib Allah luar biasa semangat bertasbih sadayana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah angkat curugna deui ajib Allah ya Allah Allah ya sekali deui berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha terakhir angkat deui curugna sebat asma Allahna Allah ya Allah Allah ajib ya Allah Kangzul karomi hadil umami bisyariatihi sadayana Kangzul karomi hadil umami bisyariatihi sebat Allahna curugna acungkeun Allah ya Allah semangat acungkeun curugna sebat asma Allahna berzikir deui tong bosan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah luar biasa semangat cikakak bertasbih la ilaha la illallah angkat deui curugna Allah ajib ya Allah 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 ya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik terakhir ibu bapak sadayana mudah-mudahan tepang urang waktu ayeuna kempel riung sing nyanak barokah ka sahibul hajat Bapak Kusna kali ibu pengorbanan anjeuna sing dicetak ku Allah jantan amal ibadah mudah-mudahan pengorbanan Bapak Kusna di dunia sing penak sareng kebahagiaan wasilahna barokahna moga-moga di akhirat tepang sareng ganjaran amin ya robbal alamin cicing ibu tong waka cengkat bujur caralik heula sabab ieu pangaosan can dipungkas ku sabab ieu nu hadir abdi yakin lain jelma wungkul termasuk jurig oge di dieu milu hadir aya jurig aya ari jurig jeung jelema beda ari jelema cicingna sok dinu caang jurig masuk cicingna dinu jadi lamun aya di dieu nu hadir tapi cicing dinu poek tuh itu teh ngaranna nyumput lain jurig
Manya ya jurig di karope ya. Aya deui nu leuwih beda jurig jeung manusia. Ari jurig mah ibu ketika ajengan rek macakeun doa si jurig sok mangpret balik ti heula. Sieuneun jurig mah ku doa. Jadi lamun aya ibu bapak keur ngaji di dieu ajengan can macakeun doa tapi ibu bapak balik ti heula tah eta teh ngaranna mingat nu kitu mah lain jurig. Allahu Akbar ya jurig ditariung di dieu mah. Ya jurig ararudud. Si ibu bapak sadayana punten ibu ieu teh duh tos capek tos 11:30 pang nama ieu sokeun aku bahasa geuning bi meulikina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu nu lapar nu ngajawab itu ririwa ge ngajawab ririwa ge hayang ngendahar ibu tos taruang teh acan ari kadaharan urang dia bu di Cikakak ibu daharna sok jagong atawa beas atuh tong molotot ijem atuh nyarekan naon bu sangu lain beas ngan peda eta sangu nu di daharku urang asalna tina naon tina piring osok ibi dahar dina piring ulah nu alus dahar mah dina kursi dina samak tong sok dahar dina piring teu ilahar bujur nyong celok naluhureun piring. Astagfirullahaladzim. Ngan beda-beda bu makanan pokok di dieu akur jeung di Pangandaran makanan pokokna sangu. Di Maluku mah beda bu makanan pokok urang Maluku lain sangu tapi naon sagu. Di Madura geus beda deui makanan pokok urang Madura lain sangu lain sagu makanan pokok urang Madura mah naon jagong. Ari Japati manuk. Astagfirullah ya Japati jagong. Astagfirullahaladzim. Kapan Allah nyiptakan Japati teh manuk ijem geuning disebut jagong. Beda ibu di Madura mah makanan pokokna naon jagong di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema urang mah lain sangu urang mah jelema atuh ieu nu ditariung teremeh meureunnya da geus ngaku kejo kong korongok ari nu kitu naon sora atuh mana hayamna eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi kapan abdi nu kong korongok na ge teu sopan mu balik disebut hayam loh jauh-jauh datang ka dieu kalah dihina maknya ayah hayam digamis atuh teu ilahar hayam ditiung atuh si ibu bapak halo ece eta tong seri wae ece keun ece teh balas bungahnya cenah kenyom we seri teh nyaho di imah mah teu boga beas-beas acan nyahoan da beda kiceupna ece kiceup kieu mah nukar urang duit ece boga duit kadece lamun teu boga duit tong sok ngadat ka salaki sok aya diri awe nu ngadat ka salaki lamun teu boga duit tah nu kitu teh ada uang abang tidak ada uang abang tung keripit hai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna carang ka salaki wung di dapur meuni trong treng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak gitek birit ngabibita sayang beurit sok rudat atuh dapaku awe zaman ayeuna mah ari salaki keur loba duit meni sok manja ni aa deui papap deui ece sok manggil naon kacaroge bebeb igolo ari suku jebrag ece tong sok babak bebeb ayo romeheun mah geus we abah lah mun kitu lencop jiga paku udah di sapatu wae panggilan ge papap yayang jiga tatangga di abdi bade ka mana pap bade ngantor yang naik Innova bajona bade angkat bade kemana yang bade balanja pap naik Avanza giliran Mang Juhadi jeung Beedoh ari pagawean ngalaan jengkol panggilan papap yayang atuh eur sadesa
Bang Juhadi bade angkat, bade ka mana pap ngalah jengkol yang cenah. Geuleuh. Bade ka mana yang ngaramet pap cenah. Sia cenah. Da panggilan nu alus teh kudu akur jeung kaayaan, aya romeheun malah abah we. Sok geuleuh teu da nu boga budak rek sakola mah dah papap dah mamam, matak naon mun uluk salam. Da urang mah urang kampung, dah papap ka bapakna dah mamam ka indungna boga lancuk ngaranna sidiran. Rek init sakola dah papap dah mamam dah diran. Ibu kan ibu bapak sadayana taya dua kewajiban teh ibu hiji beri anak nama yang baik, nu kadua beri ayeuna pendidikan, nu katilu terakhir walayut imhu min halalin pakusna anak beri makanan anu halal. Tilu sakitu nu kapihatur engke doa cekap engke ku kasepuhan ku di dieu ajengan wani piro. Oh yang kene apunten bajikan wios tong jadi pikiran aja da ieu teh amplop geus dirapet. Lamun basa rek dibuka deui apunten pakusna ieu da ari kamu balik mah biasana tar amplop pungkul nu dibikeun teh ceu nya nu geus mah nu encan mah duka pakusna abdi teu apal moal rek nyaritakeun nu encan ieu mah nyarioskeun nu atos pakusna kitu pakusna nu encan tong loba pikiran mangga ka nu atos geura nurutan. Abdi ngahaja ngobrol ayeuna supaya aya persiapan da jelema masukkeun aku ka pohoan gitu Bu. Da memang tapi ari duit mah tidak bisa diprediksi keur gede-gede keur leutik itu abdi kamari Bu ngaos di Pangandaran caket ti rorompok teh pakusna kirang langkung 5 menit ari mu balikna 7 abdi pangpaneurina 5 menit abdi teu loba obrol. Alhamdulillah Bu 5 menit dibayar 7 juta 5 menit. Iyo di dia geus 2 jam. Piraku pakusna teu bisa ngalikeun. Si ibu bapak sadayana sakantenan doa beda jatah. Cicing beda proyek yo. Tosok dihiji-hijikeun. Oh si ibu bapak hapunten pakusna hapunten ieu mah kahade tong dianggap heureuy pakusna. Nya ibu bapak sadayana mangatu ieu kedah sareng doa ieu aya pada melson punten ieu lampu sadayana pareuman sadayana tong aya nu caam di bumi di luar kantenan iwal ieu kana mik teu kenging di pareuman sok sadayana pareuman urang muhasabah ibu kahade tita tadi ibu teh seuri wae bisi hideung hate komo kamari urang tas dideukeskeun ku Allah 28 dinten ibadah saum dipungkas ku Idul Fitri netepan sunat dipungkas deui disampurnakeun ku mayar zakat fitrah bilih aya dosa perdosa nu teu acan katobatan ku urang mangga ngalangkungan ieu doa urang muhasabah heula sok pareuman heula pareuman da sadayana aya tukang desel pareuman ieu lampu mangga cicing ibu tong protes poek di alam dunia moal sebatas poek engke urang di alam kubur. Sok ibu sadayana mangga urang dumehes ka Allah urang muhasabah ka Allah tong galider tong seueur nu dipikiran komo urusan dunia waktu sayeuna urang emutan masalah akhirat bilih aya dosa perdosa ibu bapa nu acan katobatan ngalangkungan kemplariung barokah dina ieu pangaosan mudah-mudahan wengi ieu jam ieu detik ieu Allah ngalungsurkeun rahmat magfirah ka urang sadayana mangga ibu bapa sadayana urang kawitan kuosan kalimah thayyibah sim kuring anu ngamutawipan ibu bapak sadayana supados tiasa nyarengan kahade tong galider calikna sing panceg emutanana sing teteg tong aya deui nu dibayangkeun dina hate dina mana sanubari ibu bapak iwal kalepatan urang sadayana baik anu berhubungan sareng hak adami baik anu berhubungan sareng Allah dosa urang nu teu acan katobatan waktos ayeuna muga-muga sing saep dihapunten ku Allah ngalangkungan angkat kana ieu pangaosan. Mangga ibu bapak sadayana sarengan abdi ti payun urang maoskeun heula kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Enggak. La ilaha illallah. Sing kompak ikhlaskeun mana sadayana. La ilaha illallah.
La maujuda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin jamaah ibu-ibu bapak-bapak wargi-wargi sadaya, jam ayeuna, menit ayeuna, detik ayeuna, wengi ayeuna anggap kangge urang ieu mangrupikeun hari, wengi, jam, detik nu terakhir. Sing hoyong istighfar dina manah urang mumpung aya kasempatan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sing hoyong ibu bapak ngahisab kana diri urang sadaya samemeh waktos urang dihisab ku Allah. Sabab geus dina nalika dihisab ku Allah mah ibu bapak urang moal aya artina. Terkecuali urang kudu tiasa nanggung jawab kana sagala rupa pada melan urang nu geus dipidamel ku urang di alam dunia. Sing emut ibu bapak wargi-wargi abdi sadaya, para pemuda para pamudi kasep bager geulis. Urang ulah gaduh cita-cita taubat ka Allah di mana engke urang geus kolot sabab cantang tu umur urang nepi ka kolot. Mana kajongjonan urang nyeun dosa ka Gusti Allah beuting isuk geto urang geus eueuh di kieuna. Peuting nu ayeuna karasa ku urang beuting teh peuting nu terakhir. Isuk pagi teh urang geus moal bisa ngarasakeun peuting jeung poekna di alam dunia. Balik teh urang geus kudu ngarasakeun poekna di jero kubur sabab urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Panoan poe nu tadi beurang karasa padasna ku urang ibu bapak beuting eta teh nu terakhir. Isuk pagi teh urang geus moal bisa ngarasakeun kana panasna panon poe sabab urang geus kudu waktu ninggalkeun alam dunia. Urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Mun teh mah ibu bapak dina taun ayeuna, dina peuting ayeuna masih kene bisa kumpul riung jeung dulur jeung baraya jeung salaki jeung pamajikan jeung budak jeung incu beuting ieu teh eceu ibi nu terakhir. Isuk pagi teh urang geus moal bisa ngumpul deui jeung keluarga sabab urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Urang geus kudu waktu ninggalkeun alam dunia. Sing emut ibu bapak wargi-wargi sadaya, sakumaha jalmi hirup betah cicing di dunia, menikmati fasilitas keayaan di dunia, tapi sing emut janji Allah mual sulaya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Israil tangtos bakal tempat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktosna. Beuting ibi engke urang balik ke dieu ku Allah cabut nyawa.
teuing akang engke urang keur sare ku Allah dicabut nyawa. Sok leuheung basa ibu bapak lamun urang dicabut nyawa ku Allah, kaayaan urang keur dihampura dosa, kaayaan urang keur maca Quran, kaayaan urang keur tahajud, kaayaan urang keur didoakeun ku nu jadi indung jeung nu jadi bapak. Tapi sabalikna ibu bapak lamun urang maot kaayaan urang keur gede dosa, ku kolot can dihampura, jeung tatangga teu weleh pasea, jeung dulur teu weleh teu akur. Sing emut ibu bapak sadaya wargi-wargi abdi, jalmi sakumaha gagah hirup di dunia, sakumaha jalmi ngarasa panggagahna hirup di dunia, tapi kagagahan Allah moal bisa mampu dielehkeun ku kagagahan manusia. Kekuatan Allah moal bisa mampu dielehkeun ku kekuatan manusia. Ketika urang parantos dicabut nyawa, urang moal tiasa walakaya, terkecuali ibu bapak urang ngagoler paeh dina jero pasaran, diriung-riung ku dulur, dicengcerikan ku anak jeung nu jadi salaki jeung pamajikan, digeuing-geuing ku budak jeung incu nu can pati hidang da puguh disangka sare, da moal nyaring ibi da kayan urang teges maot. Urang ku sanak baraya dianterkeun ka kuburan, sanak baraya baralik deui kaleburna sewang-sewangan nguruskeun kaduniaan. Urang mah ibu bapak di jero kubur boro-boro mun mikiran dunia, di jero kubur ibu bapak boro-boro mun mikiran harta banda. Darah urang mah mikiran alam kubur nu sakitu poekna, mikiran alam barzah nu sakitu sempitna. Sasak lamun jeung jujur, cacak lamun seug jujur ibu dina hate urang, kakarek ngaliwat kana pakuburan urang tos gaduh rasa keung, urang ngaliwat kana pakuburan tos gaduh rasa sieun. Sok komo ibu bapak lamun urang asup bari kaayaan sorangan eueuh nu maturan, terkecuali nu maturan urang teh amal hade urang bari amalna ge teu boga. Ya Robbana ya Rohim, ya Robbana ya Karim, salametkeun abdi-abdi sadaya nu hadir dina ieu tempat ya Allah. Mangfaatkeun abdi-abdi sadaya kesempatan di dunia kanggo ngalaksanakeun ibadah ya Rabb. Allahumma ghfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabb, abdi-abdi sadaya nu hadir di dieu emut kapun bapak sareng kapun bea, ibu rama abdi tos dipayun ngantunkeun ya Rabb. Kanggo abdi ayeuna ngan ukur kantun waasna, abdi ngan ukur kantun kenanganana, tapi hate abdi ya Rabb jujur abdi rindu ka aranjeunna, abdi sono ka aranjeunna ya Rabb. Sing emut ibu bapak nu jadi indung kantos ngajerit maratan langit moceak maratan jagat, nahan ka nyeri dina waktos ngalahirkeun urang ka alam dunia. Tapi dugi kaki wari urang can mampu ngabales jasana, dugi kaki wari urang can mampu ngabales kahadean nu jadi indung jeung nu jadi bapa. 8 bulan ibu bapak urang kantos ngaheurinan rahim nu jadi indung, dugikeun ka anjeunna nang karak eungap, nyang gigir hese nang kuban salah ari dikantun piraku. 2 tahun lamina ibu bapak urang kantos nyadap kana cipinareupna dugikeun ka hapa. Upami siang urang alimpa anggang, upami peuting urang teu ngari jempli. Tapi nu jadi indung teu aral, nu jadi indung teu capek, balik ta urang nu jadi anakna teu welek dicium di galentoran, lirik ibaratkeun angeuy nog bebeurumna. Dina nalika urang gering ku nu jadi indung dibawa ka rumah sakit, kajen banda teu boga, kajen biaya teu boga, bela anu jadi indung wani-wani ngorbankeun ka era, unyam inyum ka tatangga, bari can kabayang ti mana jam mampu naurna, bari can kabayang ti mana jam mampu ngagantiana. Nu penting budakna sehat deui, budak salamet deui. Tapi naon ya Rob nu dibales ku abdi-abdi sadaya. Sok sanajan ibu bapak kahadean nu jadi indung ka urang hanya memberi taharap kembali, hanya memberi taharap kembali. Tapi ganyeleng ibu bapak dugi ka langit ka-7, anak nu kantos nyeri kanu jadi indung, anak nu pernah milaraan kanu jadi indung, dugikeun ka ngecelak cisoca nu jadi indung, alatan nyeri ku pilara anak,
alatan nyeri ku tingkah laku anak wareg barang tuang inung lapar kudu jadi anak teu ditawaran-tawaran acan, anak sehat nu jadi inung gering kudu jadi anak teu dilongok-longok acan, dugikeun ka ngeclak cisocana nyeri ku tingkah laku anak, nyeri ku paripolah anak. Kajen eta budak pangkatna kiai, kajen geus jadi haji, kajen beunghar, kajen harta loba, tapi wani-wani nyeri kanu jadi indung. Saur Allah eta budak musuh Allah, musukna surga. Tong boro-boro ibu bapak urang asup ka surga, ngame seungitna surgana oge tos diharamkeun ku Allah. Sokomo ibu bapak lamun urang wani-wani ngababukeun kanu jadi indung, nu gegerok nu jadi indung, nu nyeseh nu jadi indung, nu ngais budak nu jadi indung, nu ngasuh nu jadi indung. Leuheung basa lamun aya dina ridona, palebah lamun teu aya dina ridona. Suhutullah bisuhtil walidin, bendu Allah aya dina bendu ibu rahma, ridallah piridal walidin, ridho Allah aya dina ridho ibu rahma. Ya Rabbana ya Rahim ya Rabbana ya Karim, salametkeun abdi-abdi sadaya ya Rabb. Abdi-abdi sadaya nu kagungan ibu rahma nu tos ngantunkeun tempatkeun ya Rabb aranjeunna dina raudhatun min riyadil jannah. Abdi-abdi sadaya nu hadir dina ieu tempat, ibu rahma abdi nu masih keneh aya di kieu na ya Rabb, panjangkeun yuswana bari tiasa ibadah, gampilkeun ya Rabb abdi-abdi sadaya milik rezeki bari barokah. Paparinkeun ya Rob ka abdi-abdi sadaya keturunan putra putu anu soleh anu solihah. Jantenkeun ya Rob rumah tangga abdi sadaya anu sakinah mawaddah warahmah. Tepangkeun ya Rob abdi-abdi sadaya sareng baginda Rasul jaga di yaumul kiamah. Paparinkeun syafaatna kong abdi-abdi sadaya ya Rob jaga di yaumul kiamah. Hapunten abdi-abdi sadaya ya Rob, abdi sadaya di mana mautna tepan maut husnul khotimah ya Rob. Mautkeun abdi-abdi sadaya kaya husnul khotimah. Abdi-abdi sadaya nu hadir dina ieu tempat ya Rob dipaparin yuswa. Mudah-mudahan ya Rob sing enggal dinasibkeun tiasa angkat ka Mekah sareng Madinah. Rabbana hablan amin azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangacangkeun deui. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Salena sawihan ya Rabbi bil sawihan sadayana kompak balik wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Cipeujeuh jalan kabih bulu meuli kupat di abonan, pepeujeuh pamiwarang sul ulah ngupat ka awonan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.